Gajah! Gajah! Aya info! Cek! Cek! Kemana sih gajahnya? Cek! Capek, Cek! Kemana cenah sarareti? Jadi lah, istirahat lah ini. Capek. Saat cenah eta teh mending gogorokan. Penyusuhan aing teh. Saat cenah eta teh. Alah. Gusti nu agung. Gusti meuni kuraos kitu nya. Nih, teh jalmi lagi mending asup we ka bumi batur. Atuh kecil nih, suka teh ieu aya gitu. Capek ieu. Ya. Apa henteu? Naon deui wae. Ih, sia teh aya info. Aing mah teh apa ieu karunya bukan nama ieu pikaseun, pikawatireun ya Allah, urang nyeri hate ningalina oge. Demi Allah, Rasulullah, ieu mah Allah aku. Gitu-gitu nang naon infona sia menikmatin ka. Demi Allah, Gusti menisieun sia sok naon. Mas tewasa keuceun. Tewasa pisan nyeri hate nempona keuceun pokona. Hayang ceuk nya jeung sia menikmatin ka kurilingan ka dunia. Sia teh nya kedah pisan kegituan. Sok langsung nyarita sia menikmatin ka. Aing ngabagawean keneh. Si kucu. Naon si kucu naon? Si kucu kece sia teh nyiksa budak KDRT ai maneh. KDRT atuh sia teh da KDRT mah salaki nyiksa pamajikan. Heueuh pokona mah eta we. Budak kuat tadi siksa Gusti budak teh. Mana budakna si Kerum apa nu hiji deui? Si Kerum ai maneh. Asli eta teh. Demi Allah ieu mah ieu. Asli. Ningali di mana mana kadang sia mane beja orang ningali pisan kuat ka. Ya Allah ieu digantung suku kuat ka dijebro dan nepikeun ka si Kerumna teh nya si Kerumna teh ieu na teh ceurik leweh ieu gogoakan keceu urang demi Allah watir pisan. Mungkin si pucuk kitu mah asli keceu urang mah teu ngabobodo. Manya si pucuk kitu minimal mungkin si pucukna bageut ka budakna oge. Heuh mata urang teu nyangka ieu keceu ya Allah Gusti Nu Agung urangnya. Terus kumaha deui teh? Heuh kuat ka. Iya digantung kieu dijebrodan karunya eta teh geus ampun mah geus minta ampun eta budak teh watir urang mah keuceuk nih nya si kucuk kitu nya aman aya masalah naon meureunna aya masalah salaki ciga nama henteu ciga nama budakna yang jajan ciga nama teh dibere si kucuk teh bae ge tangan nepi ka kitu ieu mah nya teuing Amni kade mana mere kabar nu teu bener. Ih, urang mah demi Allah keuceuk urang mah teu ngabobodo, urang ningali sorangan. Ini senur mah sukuna panjang. Nya bakal babari heueuh. Aya tahanan eueuh. Eueuh Dino abinya. Eta mah abi. Cilasut. Iya. Tinggaleunan. Mun katinggalkeun elek. Au. Ini cenah mah panjang sukuna. Nah, hadiah. Nya hadiah hemat. Langsung kieu. Itu si Indro mah ngejak iya. Tawe, ngejak malam. Tawe. Mana ini pelongkeun matakan. Ke rumah itu ambil kami. Tong alicik atuh. Tahanannya. Gunungan. Tuh, eleh. Sukuna eta teh.
Tak kalangna tuh gede-gede teuing jadi ini tuh hadir teh jauh pisan. Baik yeun heuh. Ieu atuh ane tanah. Embung apa panas? Biasa aing maneh. Tidak panas. Baru sisa. Ujak sakit. Itu we, itu we atuh. Oh nya asa aing pisan. Ada bodoh. Kayak atuh ingin mana? Ingin saya menangkannya sing jauh. Deh. Oh tahanan kade. Mana dandanan? Sing eueuh. Orang udah gak kita? Udah gin. Kamu. Awo, kasebret we, kasebret we. Kasebret. Dek-dekan teh. Kade maneh mere kabar teu bener. Demi Allah kece urang mah tengah bobodo bener asli. Maneh ningali pisan ke mata maneh. Ningali pisan hareupeun mata belek mata urang kece buat tadi jantung. Leung ieu sukuna tadi dikieu-kieu kucu. Eta teh. Ku si kucu tah eta. Heeh. Teu biasa maneh masuk ngedengen ti batur. Teu enak mah urang mah asli beneran. Bener eta teh. Nyeri hate urang ningalina. Bisa salah tanggap urang teh ieu ai maneh ningali asli mah nya urang teh meureunang heueuh rada percaya saeutik gitu. Nih. Suka teh aya naon maneh ngareuwaskeun ka dieu. Kece urang nih asa watir gitu. Ieu bantuan atuh ieu si kerumna karunya. Nih orang udah mau nguruskeun keluarga batur aing mah sieun jadi Karunya kece urang mah. Urang lain kumaha bantuan lain ka dieu. Urang da sieun atuh si kucu kumaha. Nih. Geus barereh kece tinggal ulin heuh. Ka mananya? Nah, nih asa darahna kece. Aya naon cenah? Aya naonnya? Wah, guntrang si Sartil. Kumaha bahaya atuh? Cek. Ayo. Cek kunaon? Urang mah ieu tengah. Cek. Aya naon? Aya naon atuh? Iya cenah si Lehat aya kabar. Sugan teh maneh guntrang atuh yang kadeng-kadeng itu maneh. Emang kadeng ge ka itu? Ya Allah, teu urang naon ieu si ieu we ngariweukeun aing keur nyeusehan. Naon? Si kucu KDRT. KDRT jeung saha ieu maneh jeung salakina? Budakna. Lain KDRT atuh nih. Demi Allah ieu mah sumpah. Bener eta. Sumpah ieu mah. Bener ngomong disiksa ieu budakna si Karun. Eta mah sok ngaya-ngaya ceuk. Heeh, mah tadi nanyakeun heula bener atau henteu soalna si mah urang ningali pisan ku mata belek urang kece ieu mah kuat ka ieu dijantur kece digantung. Manya asik kucuk kitu. Heeh, disiksa di bager. Kucuk mah bager kitu-kitu oge. Bener ieu teh bener teu ngaya-ngaya maneh. Asli ieu mah asli. Urang sok percaya ka si ieu teh beda deui caritana. Urang mah sok si kerum teh geus tulung tuh. Aya naonnya itu mun asa rame teh si Sartil euy. Hajat kitu si Sartil. Kicik urang ningali. Aya naon teh si Sartil mun asa rame pisan. Ayo ini diunan aya si Kesi, si Haji. Kena naon eta? Asa rame pisan. Mah
ampun cenah. Ini mah nyanya. Nah, mungkin si kucu asli gitu. kece, iya kuat kali. Iya abi mah nih asal. Lain eta teh bener ceritana bener maneh. Bener, iya mah sumpah demi Orang Allah sok percaya ieu keureuh sok ceuling kumaha. urang. Heeh, mata nage sok sieun. Ai percaya teuing sieun etanya sieun bohong. Heuh nih apa sorangan sih ieu. Kak, orang nanyakeun deui nya. Iraha kejadianana. Kamari Jam kece. sabaraha? Asa isu kene. Kene di mana? Di mana? Oh. Mana ngalewat gitu mah ka mana? Heeh kan urang teh nya urang teh kukurilingan kitu ka kampung dah tiap aya jelema si ieu kalalabur. Aya aing teh teuing kunaon aya sia kunaon. Heuh aing mah nya apa sorangan maneh kumaha. Sok horeang urang mah ya maneh teh. Urang mumpang ijeung maneh. Anya si kucu omongkeun maneh cerita teh. Gobloknya. Kamari teh pas eta teh nyata panggil. Nah, urang teh ka kidul. Ngalewat katen si kucu. Ningali si kucu keur nyiksaan budak. Nyiwatir kece urang mah. Nah, naonnya masalah nanya. Nah, biasa mah adem aja wae keluarga eta mah dah. Cigana teh dibere jajan meureun. Mane biasa ge mun teu bere jajan tahan ka kitu si kucu mah paling nganyuk heula heueuh. Heuh da bager si kucu mah. Asa dicarek meureun si kerumna. Teu moal nepikeun ka kituna si kerum ada bagus. Eta kan si kerum teh kan anak hiji-hijina ti manehanana. Heeh mah nya disiksa nya eta maneh meureun salah ningali. Lamun salah ningali da urang teh kece henteu lolong, henteu bonge. Si kerum kuat katulung-tulung ampun emak. Yeuna dibawa digiwing. Asukan teh teu kitunya si kucu nanya. Ieu. Disuka teh gitu urang mah si kucu teh. Geuning budak teh leutik keneh. Main abong-abong jauh imahna meureunna ge teu apal urang teh meureun. Heuh niwatir atuh ka budak heuh ari kitu mah. Lain geus ai keur eueuh mah geus di sateangan geus. Heuh basa mimit ka dieu geus ya teh ceurik. Oh, eta teh deui seueur. Cerikan budakna kan. Urang mah kan jelema anyar di dieu heueuh teu apa aya we. Baheula teh kunaon si kerum teh. Aya euy. Teh menang bintang langsung. Anjay. Tok. Kada langsung. Lah, naonan ieu nya. Ah, itu teh udah garura. Cing lasu. Heuh, ieu kan nya. Tangkup. Serek. Iya, karya. Kita kenanya. Heeh. Tak. Cing awe. Ayah, ieu bintang urang. Bae we bijak sia. Jadi ya simpenna. Bro. Iya nih. Bisa tong dibenerkeun. Wah, beneran ah. Bisa Biranya. Bisa. Wah. Kita mulu cing aya, kita memang bintang 2. Cing awe. Bintang 2. Ya bintang arurang heuh Ita. Bisian ini dialungkeun. Bahaya we atuh sia. Di bawah bahasa tiga lama ku bapana, manehna eta. Ai bapana kan ka mana bapana teh non pisah gitu. Pisah. Oh. Tinggal teh. Di bawah si kerum teh bapana teu apa. Manehna teh ceurik. Si kucu apalan teu. Henteu da dibawa kabur. Oh. Pantasan atuh kamari geuningan dipakeun ka ceurik balilihannya. Mata satu percaya ayeuna nyiksa. Iya, urang mah teu ngabobodo kucu kuat ka. Kucu kece. Kuat kadi ieu ku si kucuna teh kuat kadi jantur-jantur. Tulung, ampun, Kudu banget aing atuh sia teh meni. Kece tah heunceut bolong. Tuh meni mana teh meni ganti baju teh meni. Oh, ya, bae. Atunya nih
khawatir urang mah pasti karena. Ka itu wae gitu nulungan maya sin pi omongan urang mah. Haeuteun karena kabudak. Oke pajakeun ge cenah. Naon ca nguruskeun keluarga urang Ya daripada eta budakna iman ke beak. Capra. Jauh. Capra. Aya. Hah? Wah, bisa Yang merah tuh. Yang merah. Sok, dibayar di sini. Nah, itu mau asup. Ih, bae asup suku. Ih, konong naungku. Gede-gede teuing suputen kita. Mau asup tah. Asup. Nah, kita cak abija mending bintang 2. Jadi hese heuh. Amun da atuh. Wah, Wah, atuh ngeunahnya urang nguruskeun keluarga batur atuh sok ai maneh. Keluarga urang mah ya keluarga urang, keluarga sepupu gitu. Antepkeun we. Abda karunya deui. khawatir ka budakna urang. Sugan aya ulin atuh jeung. Jadi osoknya sepulit. Heeh, tah pasti bakal nyarita. Mun anu lincahan budakna sekeunur ka mana da heula. Sekarang ulin ulin budakna. Kira tanya ke si eta heuh. Tadi ulin jeung si Krum atau henteu gitu heuh. Lamun teu ulin berarti heueuh meureunang carekan ka mari ulah ulin deui meureun gitu. Bener salehannya maneh. Bener eta teh bener. Kalau aya naon tamani susumpahan kieu urang rek nyalahkeun ka maneh lamun salah gosip maneh sia. Ulah nepikeun ka kajadian kadua kali Sakom kamari nya. Kade we awas we mun kitu deui. Maneh teh ieu nya ulah sok ngadenge cerita ti batur, diomongkeun ka baturna leuwih. Tah kitu urang mah sieun kitu ieu ceuk. maneh teh. Ulah pisan eta teh keuceuk kitu teh. Ngarusak duluran, sia teh tinggal si ieu jadi Sarko mana si teh nepi ka ayeuna teu akur-akur. Jadi urang kasalahkeun geuningan. Heeh. Biasana orang diriungan heeh. Tapi kan urang mah ngomongna sesuai fakta kitu na. Tapi kan kemarin bisa pasea geuningan cenah. Cek si ieu bisa pasea geuningan teu ngomong kitu, cenah kumaha sok. Sok, dileuleui si eta mah. Teh atuh da ieu bibirna jol kitu sarangan. Heeh, maneh teh tong sok kitu, ieu. Ya teh jadi penyakit katanya. Maneh teh jadi ngarusak duluran teh geuningan biasana urang kukumpulan di Sarkom si Pucu ieu. Enak geunan mana si Sarkom mung ulin ka dieu, mung Kecil nih, orang teh dek ka ditu nya. ka mana deui mana dek nyangan deui. Ka ditu ah. Sok arep. Niat aing nu dek mere info goblok, malah aing nu diceramahan. Mending kene neangan lain. Teu percaya urang keceu. Kejadian. Beta urang kerja seuhan heuh. Nah sarti ya sare keceu cenah kitu. Urang teh ya da samar-samar da suara cai tarik heuh. Urang teh ka jero we saha ceuk urang teh eta teh nyaho babengkang di dinya na kursi. Iya. Heeh. Mana ke dicai? Heeh. Wanian ceuk urang teh ka imah batur, can aya jelema asup kitu nya. Babengkang ngaredang kaki. Eta kebiasaannya si eta. Heeh, tak urang teh kieu nya. Terus dia mana teh nya ngomongkeun ka hari itu jika nu heueuh kitu nya. Urang teh percaya, urang teh nya tong percaya teh kecil. Udah kasih eta tong percaya teh kecil. Sok sieun gitu, sok sieun teh naon? Kita harus orang percaya kasih eta, kasih. Nah, Cek. Iya, Cek, pantai bisa dibuka. Oh. Heeh. Nah, bisa saya dibuka. Iya, Cek nama kakunci di jero. Oh, gitu. Heeh, Cek. Oh. Aduh, saya teh kapanggih ku si Leha urang teh. Lanjutkan ngomong ngadengikeun deui di ditu.